A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bisapaqati wa nasihati. Utawi kileiki ku sawiji pasal ing dalem mertelakeun welasan lan nasihat. Ieu pasal mertelakeun welasan jeung nasihat. Sebab lamun urang dinasehatan ku batur, dipagahan ku batur, cirina eta batur karunyaeun ka urang. Jadi ulah marah mun aya nu magahan. Pagahan ku kolot ulah pundung. Pagahan ku guru dengekeun. Eta mantak magahan ku sabab karunyaeun. Mantak nganasehatan ku sabab karunyaeun. Ulah es bae roj. Eta lain ku hewa, karunya. Ulah ulin bae dak. Eta lain ku hewa, karunya. Munaon sababna engkena urang rugi lamun keur masantren keur ngaji es ulin eta mantak dihijikeun pasalna sapaqoh jeung nasehat, welasan jeung nasehat. Wayam bagi ayakuna sohibul ilmi, sapongkang anduene ilmu, muspikotan iku kang welasan, nasihan tur kang nasehat ghairu hasidin, kang salian kang hasud. Penting jenenge kajalma nu boga ilmu mah kudu karunyaan welasan, kudu nganasehat, ulah hasud. Bab mantap dibere ilmu urang eta pikeun magahan nu bodoh, pikeun magahan nu teu ngarti, pikeun ngeulingan anu poho. Mantap jalma boga ilmu mah sifatna kudu sifat sapaqoh, welasan, dan nasehat. Ulah hasud. Bab hasud eta panggoreng-gorengan. Mah hasud. Hasud eta ketika urang boga rasa teu ngeunah nalika batur keur maju. Hasud eta bisa ngaruksak kana sakabeh amal kabagusan urang. Teu bedana doang seuneuk cenah ge meuleum kana suluh garing, piak kabeh teu dilebur. Pal hasadu yaduru walayang pa'u, mangkau teh hasud iku ngamadaratan ya hasud lan orang manfaat ya hasud. Hasud mah nu aya nimbulkeun madarat, teu aya manfaat sama sakali. Tak ulah hasud. Batur maju urang ilu bungah, batur endah urang ge ilu ngeunah. Bab naon ki aya mangpaatna pikeun urang. Batur maju urang ge insyaallah ge sugan, batur boga motor bisa numpang. Kitu sen. Batur gagah ngajina sugan urang bisa mulung ilmuna. Tak ulah hasud. Wa kana ustaduna Syekh Islam Burhanuddin rahmatullahi ta'alaihi yaqulu, lan ana sapa guru kita nyatana Syekh Islam Burhanuddin utai rahmat Allah taala iku moga tetep ing atase ustaduna. Yaqulu iku ngandika ya ustaduna ing lapat qalu inna ibnal muallim yakunu aliman. Wis ngucap ieu kaum kabeh atawa ulama akeh
ngucap ing lapad innal mu'alim, inna ibnal mu'alim, satuhune anak lanang wong kang ngawurukan yakunu iku bakal anak ya si ibnal mu'alim aliman iku kang alim. Anak ulama mah jadi anak nusok magahan ilmu mah engkena bakal jadi ulama deui, bakal jadi alim aya kitu eta. Kunaon alasanana li anal muallima yuridu ayakuna talamiduhu bil Quran ulama. Karena satune wong kang ngawurup iku ngarepkeun ieu muallim ing yen tah ana talamiduhu sapa pirang-pirang muridna ieu muallim ing dalam Al-Qur'an iku pirang-pirang ulama. Alasanana nu mantak rata-rata anak ulama masuk jadi ulama deui kusabab bapana ge boga kahayangna muridna padahal lain anakna eta muridna, lain turunana. Supaya jadi jalma ngarti kana ilmu Al-Qur'an, kana ilmu agama. Artina dina hate bapana eta boga rasa welas, boga rasa sapakoh ka batur. Karunyaan. Pabi barokati sapakotihi, pabi barokati yati kodihi wasapakotihi yakunu ibnuhu aliman. Maka kalawan berkah kayakinan mu'alim lan welasan mu'alim yakunu ana ibnuhu sapa anak lanang mu'alim aliman iku kang alim. Kulantaran kaberkahan kayakinan hate bapakna jeung welasan bapakna kabatur maka anakna bakal ngajadi alim. Jadi ku kaberkahan welasan hate bapana. Wa kana yuhka ana sodrol ajal Burhanuddin jala waqta sabki li ibnaihi sodro Sahid Hisamiddin wa sodro Sa'id Tajiddin waqta duhwatil kubro ba'da jami'il asbaqi. Lan ana ya kalakuan yuhka iku den caritakeun ana sodrol ajal Burhanul Aimah apa satune Syekh sodrol ajal kang dadi tetengger pirang-pirang imam iku ngajadikeun ieu sodrol ajal ing waktu sorogan di ibnaihi kadue anak lanang rorone sodrol ajal nyatane Syekh Sodri Sahid Hisamiddin lan Syekh Sodri Sa'id Tajiddin waqta duhwatil kubro ilm sausene ing dalem waktu duha kang agung bada jamil asbak ilm sausene sakabeh pirang-pirang sorogan. Sehingga dihikayatkeun cenah aya hiji ulama nu loba santrina Syekh Sodrol Ajal Burhanul Aimah eta magahan anak nama dipanderikeun sanggeusna beres magahan santri anak-anak batur nu ti jarau sehingga geus burang eta anak-anak karak dipagahan jangan heulakeun sorogan atawa magahan anak-anak batur nu masantren di dinya. Pakana yakulani mangka ana ieu ibnae iku ngandika ibnae ing lapad inna tabi'atana takilu wa tamilu bidalikal waqti. Satune watak kita iku ngedul ya tabiat. Wa tamilu lan bosen ya tabiat. Ing dalam mengkono waktu cik urang teh waduh bapak ulah borang teuing kami di pagahanana ieu
jageus burang mah kami mah paruyeng sararangheuk harulap isu keneh heulakeun mun bisa mah ceuk urang beja kami mah anak bapa paneurikeun batur. Kumaha jawaban bapana? Faqala abuhuma mangka ngandika sapa bapane karona ibnae ing lapad innal ghurabaa wa auladal kubaroi yaktunani min aqtaril ardi. Satuhune pirang-pirang kangumbara lan pirang-pirang anak gegedug yaktunani ikut teka ieu kabeh ning ingsun min aqtaril ardi saking pirang-pirang pajajahan bumi. Oh ceng kieu ngemantak aceng manak bapa dipaneurikeun karunya ka batur. Batur mah ti jarau ti unggal seklok datang ka dieu biaya gede jauh ti kolotna anak-anak jalma galalade masantren ka dieu ku bapa diheulakeun kumaneh mah urang dia ieu tu urang dia ieu mana gede dia geus paneuri bae. Jadi ku karunyaan bapakna ka batur sehingga ngaheulakeun sorogan magahan ngaji anak-anak batur. Pala budak min an uqaddima asbaqahum mangka ora kena ora iku saking yen ngadinginkeun isun ing pirang-pirang sorogane kabeh. Kulantaran batur mah urang jauh teu beunang henteu bapaya kudu ngaheulakeun magahanana. Babi barokati sapaqotihi paqo ibnahu ala aksari fuqahai ahlil ardi bidalikal asri bil fikhi. Mangka kalawan berkah welasane ieu ab paqo ngungkuli ibnahu sapa anak lanang rorone ab ala aksari fuqahai ingatase leuwih akeh pirang-pirang ahli pakih ahlil ardi ahli bumi bidalikal asri ing dalam mengkono mangsa bil fikhi ing dalam ilmu fikih. Kulantaran kaberkahan karunyaanana bapana ka batur sanajan eta anakna dipagahana dipandeurikeun bari jeung geus beurang anakna akhirna jadi ulama-ulama anu aya dina peringkat anu luhur dina zaman harita ngelehkeun ka ahli-ahli ilmu anu sejen. Eta sabab. Jadi sababna eta kusabab bapana karunyaan. Tak sifat karunyaan eta sifat sapako. Kudu dimiliki ku urang. Komo jeung babaturan pada sakobong, pada saperguruan, kilang jeung batur ge kudu. Bab naon kaberkahanan ageng. Udah. Wayam bagi ala yunazi'a ahadan wala yukhasimuhu. Lan sayogia apara piantah orana malawani ieu si wong ing wong sawiji. Lan orang ngamusuhi ieu si wong hu ing ahad. Penting ka urang eta ulah sok ngayakeun permusuhan jeung saha oge. Rasa papaseaan. Ulah sok nyieun musuh be pokona. Kunaon sababna li'anahu yudayyu awqatahu. Karena satuhune ieu munazaah kana yunazi'u iku nya-nya ieu munazaah ing pirang-pirang waktu wong. Sabab lamun urang hirup loba papaseaan, loba mumusuhan, loba riweuh mungkin. Riweuh kudu teu penting. Sehingga nya-nya kana waktu urang anu kuduna mah digunakeun pikeun ngaji kalah dipake papaseaan. Sehingga waktu terbuang. Rumah santren mah komo lobakeun duduluran.
bab cenah ge musuh mah hiji ge loba. Dulur mah kajen 1000 seutik. Urang boga musuh hiji di lembur. Eta lembur sari sempit. Lempang ka dieu bisi aya, lempang ka ditu bisi aya, nu ka pangajian bisi aya. Nu ka masjid berjamaah bisi aya. Padahal kan hiji. Jadi musuh mah hiji ge loba, komo-komo leuwih ti hiji. Tapi konco babaturan kajen loba saeutik. Eta. Gila, wallahu a'lam.